Rengse bagian ka genep gitu para mitra tarung perebut gelung karangan Bapak Tatang KS urang teraskeun karena bagian ka-7 atuh Mang Jaya ngaturkeun nuhun mugi-mugi urang salamina dina ginanjar kawilujengan karesan lebet waktu saumnya para wargi sadaya lebet waktu saum atanapi puasa atuh para mitra upami namina imsak para mitra dina ieu nanti hartos nama namina imsak eta teh kirang langkung ya para mitra patokan we nya patokan ya mah 10 menit cenah satu acana waktu subuh gitu kirang langkung para mitra sadaya kirang langkung mangga waktu imsak teh janten kitu cenah para mitra janten biasana para mitra saya teh cenah subuh teh ieu teh para mitra urang beberes bebersih heula margi bade salatnya para wargi ulah para dur subuh memang teu ieu teu lepat-lepat teuing para mitra upami waktu subuh liren begitunya urang tuang atanapi naon teh ieu naon teh nyaeta sahur gitu liren sahur atau selesai namun saya nama satu acana waktu subuh teh para mitra urang bebersih heula sareng sajabina gitu anu namina imsak kirang langkung lah tiasa diterjemahkeun yang akeun bae nyaeta 10 menit satu acana waktu subuh bangan yang akeun dongengna tarung perebut gelung karangan Bapak Tatang KS dina bagian ka-7 wilujeng ngadangukeun. Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Tarung Perebut Gelung. Ieu dongeng para mitra karangan Wat Tatang. Ayeuna nincak bagian ka-7. Para mitra sadaya, mangga urang teraskeun deui hanca dongeng judulna Tarung Perebut Gelung. Deuh ieu. Gelung diparebutkeun. Meuli we padahal mah gelung konde. Mudah-mudahan ieu dongeng tiasa nyugemakeun. Mugi-mugi we para mitra etang-etang hiburan pangbeberahmana. Kumaha dah naon deui cenah urang Mang Jaya da. Tutas adi ngadadarkeun urusan Nyi Darsi. Pok nyaritakeun deui urusan aya surat tinu nyebutkeun si Kalong nyaeta nu mawa kabur mangsah di tea. Jadi bener, Nyi Darsi ngomong gitu. Tanyakeun we ka dini sengke, syukur atuh ari kitu mah. Daina dewe krek tanyakeun sakali deui. Ceuk si laing tadi aya surat tinu nyebutkeun si Kalong. Mana suratna? Ceuk Salim nanyakeun urusan surat. Iya ti mangkukna ge dipesakan we nya teh keur pintonkeun kanu jadi lanceuk, temal ading. Bari ngasongkeun surat berai ku Salim dibuka. Tuluy dibaca jeroeun dadana tutas maca surat rei beungeutna beureum kadorongku panasna hate. Nu tadina mah Salim geus haleler asa kaubaran dumeh Nyi Darsi geus kaboyong kudu jadi adi. Ayeuna datang piamaraheun samalah leuwih tita tadi. Sabab Salim ngarasa dihina ku nyebutkeun si Kalong. Kurang ajar si bangsat sia. Sia manusiana kumaha ni kukubu ka aing asa kakara aing aya jelema ngaran si Kalong. Lintang ti asu atawa sate si Kalong mah. Sato deleuleun sate. Coba Ki Adnawi, sia kira-kira na manusia anu boga ngaran samaran si Kalong. Sugan Ki Adnawi bisa nyawang. Nah batur salemurna nu jauh, cing. Cek Salim ngareret kagandekna katelah Ki Adnawi minangka tanggelanana. Tuga teuing Agus. Mamangge ngarasa poekeun Agus. Tapi keun ku mamang urang intip-intip manusiana. Lamun kapanggih tong dibere omer deui paragatkeun nyawana sekalian. Tema Ki Adnawi sombong. Tah ku pangrasa kuring mah geus moal salah deui manusia-manusia anu ngadon ngenong di imana si Darsi sia sugan. Cek Salim boga timuru kanu ngarenong di Nyi Darsi. Tuka teuing lamun eta mah Agus, hayang nyaho ke di mana geus rine, heug Nyi Darsi tanya sacara lemah lembut. Geus aya mah tong inget-inget manusia anu nyeun surat. Geura tepungan heula ka ditu Nyi Darsi bisi keseleun. Kobo kitu cek ading kamar nu dieuseun ku Nyi Darsi dikunci. Cek Ki Adnawi mungkas omongan. Kitu sote inggi Salim ngabarerang deui kanu sejen.
Wah kabur deh kawas bapan ading. Sabab cek ilaing dikerem di kamar. Cek Salim nanya ke ading. Mau kilan cek sabab Nyidarsi mah disimpen di kamar kuring. Lain di kamar urut ngerem bapana atuh temal ading. Cing euy, kaditu euy, sekalian jeung Ki Adnawi Jagra. Mari lu euy, wayahna di mana kuring geus asup ka kamar, narungguan di tewasnya. Oh, piraka deui atuh mamang ge boga pikiran Agus. Kira-kira emang ngadondek nyaksi anu sosonoan mah hehehe. Tema Ki Adnawi geus kitu mah jerut tarurun. Samalah Mang Omlen Omo jeung Sain ge naluturkeun sabab diajakan ku ading. Harita para wargi Salim sajeroning keur leumpang hatena ngarasa bunga. Kalawan geus kekejotan hayang geura tepung jeung Nyidarsi. Samalah geus kacipta we dina waktu rek geus sosonoan. Nu teu kungsi lila, anggang teu burung datang jauh teu burung cunduk tepi ka imah ading. Kalacat sararea arunggah guk-gek dariuk dina babalean. Ongkohan ku Salim dicarek ulah ka jero sabab Salim rek sosonoan heula jeung Nyidarsi. Wayahna euy, ngadaraguan di dieu euy. Keun ke hayang ngaropi mah jeung dewek, cek Salim ku ayeuna mah. Budina semu marah mai. Dumeh eta boga pilaukeun. Sok ke kaditu sing jongjon Agus, gampang urusan ngopi malah. Tenang-tenang we lah, cek Ki Adnawi bari ngiceupan ka Ki Jagra. Mana kunci ading? Ieu, temal ading ngasongkeun kunci. Daguan maneh teu pas euy. Cek Salim sanggeus narima kunci tuluy asu. Ari ading gek diuk digireun Ki Jagra. Teu loba nu dipikir deui Salim muka kunci. Harita teh para mitra berang berai panto dibuka. Sebelah hate Salim nyebelah kontan disusul ku mesem. Hate geus kumejot mireungeuh anu dihadipi hareupna teh keur ngajejentul sorangan nungongan. Sanajan ningali pakaian rerangsak bu karusut teu puguh urus ge tetep kacinta mah teu laas. Dedeh teuing Darsih pujaan hati akang. Anjeun nepi karuksa kitu pakaian teu puguh rupa ruak rawek. Lamun ceug anjeun teu ngejat mah kalawan geus ngawangun rumah tangga jeung akang. Cantang tu anjeun ruksak kitu. Tapi tong dipake leutik ate sih. Pasti anjeun bakal hirup senang. Pakaian moal kurang, dahar pasti jeung deungeun anu ngareuna. Sajabati kitu ku akang baris diimahan kalawan cukup ku paparabotan. Cek gerentes hate Salim bari gogodeg geus kitu mah Salim ngagero laun. Cih, ya akang geulis. Kang Salim teh pipanutankeun anjeun. Sok geranang tung bagiakeun akang. Entong boga rasa sieun atawa era-era da akang ge moal ngarasa hina dumeh anjeun sakiruksakna. Jung geranang tung tetep ieu beungeut akang ieu, cek Salim bari ngajanteng dina lawang. Gilak nu digegero Malik menila launana keur bangun nu asa-asa. Anak kuniang nangtung kalawan ngalieu kebeng Salim ngagebeg jeung kaget. Nah anu disebutkeun ku ading Nyidarsih teh buktina mah awewe nu owa disebut si Usni. Nyaeta nu kaedanan ku kabogohna nu maot kageleng ku kareta api. Sia datang. Ini orang bobo sareng euis engke ku di kawihannya. Lalu bari bobo engke naon teh di kawihan bari diusapan, bari diparene saloyong kapal udara. Rag-ragna ka tengah leuweung. Apalah sategaan? Si Usni mah gelo henteu, si Usni mah gelo mah muning. Gede-gede teu gablek kaerang, ado ditu terhanjang. Ih, pop tah sia bujur bening tah. Cek eta awe nu gelo tuluy nongengan ka Salim. Rei beungeut Salim meuni beureum huntu ti kakareket. Kurang ngajar temenan babalak si ading. Kumaha ningunghak camplak ka aing ha. Cek rentes hate Salim gabrug pantok kamar digebrugkeun tarik. Tuluy ngagegero ading nu keur ngobrol di tepas. Ading. Ka dieu isa goblok. Pokna gurutak ading nyampeurkeun sarta nanyakeun. Naon gelajek? Cek ading bari mencerong beungeut Salim. Sa anu di kamar ha? Sa. Kapan Nyidarsi ari kitu kunaon? Temal ading kaget. Bangkawa rahasia. Rek nipu ka aing ha? Cek Salim nafsu bari ngarameus ka meja ading palebah dadana. Ki Jagra jeung Adnawi katut nu sejen. Nyalampeurkeun sabab ngadenge Salim awong-awongan. Nipu naon kuring kilanjak? Dalaya ku sia deuleu. Majar ngaboyong si Darsi. Tapi buktina si Usni nu gelo digubuk ku sia deuleu. Sok leleh bener sia, cek Salim. Lol ading ngelol tina lawang nempok ka jero kamar. Kitu dinu sejen ting taronghon.
Ana breh teh kebeg ading jeung nu sejenara reuwas babakuna pisan nu babarengan jeung ading tayalian si Omlen omo katut sain. Nah ari tadi nu dibawa ti sisi Cimanuk nepi ka imah teh Nyi Darsi, tapi ayeuna jadi si Usni jalma gelo. Kadele ku si ading ha? Saha teh? Si Darsi tahu si Usni deuleu. Aduh kilanceuk. Kuring mah teu ngarti luar biasa ye. Sabab tadi mah yakin nu dibawa ku kuring teh Nyi Darsi. Samala si Omlen omo katut si aing ge nyarak sian mesti tepung nu pika dibawa ka dieu teh. Cek Salim kaget nu lain bobohongan. Wah, atong ngabacot sia. Kumayu nipu ka aing sia ha? Cabrod dayagdag ading dayagdag. Sabab teu tatapas ini beungeutna dikempur ku peureup Salim satakar kebak. Kebru ading rubuh deukeut lawang katepas. Barang rek muniang nangtung jeleng Salim luncat muru deui. Bari suku nyikat gado jungkal ading ngajungkal deui katepas. Keur kitu diangkat bajuna. Cabrod beungeut ading terus dihanca di hujanan. Ku peureup ka kerejeng badag. Atuh puguh ading kuat ka ngajungkal jumpalit kaburuan. Bener-bener Salim amarahna lain dikira cacak kasebut. Nu jadi adi geus teu ngingetkeun ka adi kulantaran asa ditipu ku ading. Waktu ading keur nangkarak bengkang di buruan, celeng Salim luncat bari ngalugas bedog. Wuk bedogna diemat rek ngalabak kana tarang. Tapi ku harita kapaksa ading bela diri manehna rikat ngagulitikeun awak kabelah katuhu. Plak. Seseukeut bedog ngahakan kana tadi. Korejat ading nangtung bari beungeut geus gareuneuk. Gilek Salim malik deui kalawan teu ngalobakeun micen waktu. Bedog ngulawit rek nigas beuheung. Ngan oro kaya sanajan ading kasebut adina ge. Bubuhan geus manjing guru ku harita mah teu eleh rikat. Micen pibahyeun ku jalan ngareundeuk. Seak keblos bedog ti Salim nyamos. Ukur nyabat kelebugna angin. Sedang nu sejen ngadon amarata simeuteun saurang eueuh nu wani misah. Sabab geus apal kana adatna Salim. Lamun dipisah lain sadar malah sok malikan kanu misahna nu matak harita pada ngantep. Ngaso heula para wargi sadaya ngaso. Salim ngamuk ya. Pami Salim ngamuk kan para wargi kudu ngaso heula kitu. Para mitra sadaya, harita bener-bener Salim hartos nama para mitra nafsuna luar biasa nafsuna. Sok sanajan kanu jadi adi harita Salim ngagorowo rasakeun si ading. Bari nyudukeun congo bedog lempengan beuteung. Gilek ading rikat ngalegot kabelah kenca. Bres congo bedog ukur hasil niru kana bilik. Cedug bedog ditarik. Bedog nyasar ti handap maksud rek mah peral suku ading. Celeng ading ngajaul mikeun micen pibahyaeun. Sanggeus napak seret ading ge ku ayeuna make ngalugas bedog. Terus ngayona nu jadi lanceuk sabab meuni eueuh tinimanganna pisan. Kang. Bedog Salim jeung ading 3 kali awor ting belentrang ting buricak bijil kemang seuneu. Buk bedog ading males rek mapas tak Salim. Gilek Salim ngadoyongkeun awak ka gigir. Keblos bedog ading nyamos. Kang bedog awor. Silih banting para mitra. Geus kitu ading jeung Salim ngadu tanaga silih dedetkeun bedogna masing-masing. Duanana pada ngaluarkeun tanaga di taker. Jengkang Salim ku waktu yang ngajengkang nangkarak bengkang. Jeleng ading luncat maksudna rek nyusul tepus. Bari bedogna diembat lempengan tarang Salim. Kulitik plak bedog ading hasil kana taneuh. Sabab Salim teu cileureun manehna gentak ngagorentel ka sisi. Atuh ading rada nyolontod sabab ngaheumatkeun bedog teu make perhitungan. Korejat Salim hudang. Kalawan harita para mitra waktu bedog diemat rek nigas cangkeng harita teh. Puguh we keur anu nyaraksian mah ngarasa mangpaurkeun kana pinasibeun ading. Nepi ka si Omlen anu kasebut. Harita teh jelema leumpeuh yuni kuat kapareum-pareum we. Cek pikirna anu nyaraksian pasti ading kana perlayana ulah-ulah cangkengna pegat ditigas ku Salim lanceukna. Tapi ayaku edas teu sangka satungtung buuk. Ading bari salamet ku seseukeut napeng pangreret jeung kakesitan micen pibahyaeun ku jalan satengah ngabebeutkeun maneh kana taneuh. Bedog Salim nyamos samalah awakna rada murilit ku rosa-rosana nyabetkeun bedog. Bedog ading males nyasar ti handap rek ngabajeg suku Salim. Tapi gagal sabab Salim ge kawilang cukup rikat. Ongkohan geus masagi tina bab pangartina.
Harita Salim jingkrak terus luncat ke tengah. Korejat ading hudang deui barang pisan jeung malikna Salim. Sabrut ading jeung Salim ting seredeug. Silih serang bari pada ngaluarkeun sora nu matak rentang kana hate. Kalawan bedog ti masing-masing diembatkeun siga nu silih tarok tarang. Bedog. Bedog ading jeung bedog Salim duanana parotong. Samalah mah duanana parada hating hareungeul. Pelawar Salim ngababetkeun bedog potong kitu di ading duanana pada lemor. Geus kitu mah para mitra. Der adi jeung lanceuk jojoh patutunggalan ngadu tanaga ngadu kakesitan. Teu sirikna sered sineredan banting binantingan. Awak blug-bleg pada ti bebeut beungeut pada gareuneuk balas tipe silih peupeu. Bibir jara momom balas silih dagor. Awak geus raraca geus sigana geus teu dirasa. Silih hompet silih cekek geus leungit rasa kaduluran kulantaran duanana pada kaancikan ku hawa setan nu tumempel dina ragana masing-masing. Dayagdag adi ngadayagdag dijejak danana ku Salim. Keur kitu sabrut Salim nyusul tepus ngirimkeun gempuran pereup sakitu keker jeung badag di lelempeng kana cukang irung. Tapi adi ngerikat manehna ngabalierkeun beungeut dibarengan ku awak rada doyong geblos gempuran pereup Salim. Sakitu ngahiuk bangbaraan teh nyamos samalah Salim rada nyolonton ku tarik-tarik nangirimkeun gempuran. Sedeng siku kenca ading teu kareret notog kana tulang iga. Cenah ku waktu ieu Salim kareung rada ngaharekeng semu seueul jeung awak rada moyong taksiran badugan siku ading tumrapna rada lumayan. Keur kitu ading teu mere kasempetan pisan nyusul tepus ngabistelkeun dua jurus sajajar disakalikeun ngahanca dada. Daek teu daek Salim ngajungkel teu beda ti tatangkalan rungkad jeung akarna. Nyaan ditilih kana kituna mah waktu ieu ading jadi leuwih garang. Waktu Salim keur nangkarak bengkang ading luncat sigarek hiber ngebrehkeun gerak garuda ngapak. Leungeun kenca aya di hareup lempengan tarang. Leungeun katuhu ngangkat dina siraheun siga nu rek nerekem. Sedeng suku kenca nyolodor ka hareup. Suku katuhu rada mereket. Nu maksud jeung tujuan ading rek nenjerag dada Salim nu keur nangkarak bengkang kene. Puguh we, sawangan kadua kali keur nyaraksian mah pasti ayeuna Salim cilaka kudu jadi adi. Mua teu utah uger bijil getih tina sungut kadang kala tulang dada narisa. Tapi sawangan kadinya teh nyalahan. Sabab Salim ge lain jelema nu mararat ku pangabisa sepi ku pangarti. Sakilat Salim newak suku ading, kalawan ti loba miceun waktu harita ading nu geus katewak sukuna teh ditotogkeun ka hareup. Kubrag ading ngakubrag kana golodog. Diwuwuh sirahna ngabeledag ti dagor tina kana tihang. Sawacara menit ading ngaheungeu. Panon rada buburi lengan taksiran karasa lieur. Sirah asa bejad ku tarik-tarikna ti dagor kana tihang. Dipaparah ku hate kawasna teh. Ading geger otak. Da eta we katingalina kuno araya mah ngajulaeu. Sedeng Salim mireungeuh nu jadi adik kitu lain reuwas atawa ngarasa karunya. Malah asa beuki garang kalawan ku ayeuna nyabut sakin nu maksudna marek terus mahala adina. Tapi sakituna ading kawilan kuat kentak harita teh ngorejat. Bareng jenga Salim nyabut sakin tina sela-sela beubeurna. Barang Salim rek luncat muru ading dak dumadakan ngadatangkeun pikageteun. Keur nu nyaksian duanana ting rumpuyuh. Bangun anu leuleus taya tangan pangawasa lir kapuh ka ibuna. Si horeng Salim jeung ading ting rumpuyuh katerapan ku elmu ti saurang lalaki tengah tubuh. Tayalian guruna Salim jeung ading nu katelah Bahmur Hapi. Teureus jago ti lembur simpen anu harita meunang nyusulan si Omlen. Kunaon Agus ngadonting ka jeung budak kitu. Lain sok-sok kadinya tuluykeun si ala nyawa. Montong areureun barina oge. Hayang nyaho talaker tanaga sakuat kainya cek Bahmur Hapi. Make jeung seringa heheh atuh Ki Jagra jeung Ki Adnawi. Katut nu sejen ngadon marata simeuteun ting palencerong ka Bahmur Hapi. Para mitra kaum dang. Teu sakumaha lila Salim jeung ading siga nu gempor ngadonting alas rog ngadeukeutan Bahmur Hapi. Sarta pok Salim cumarita bari teu sirikna sujud kana suku Bahmur Hapi. Aduh ampun bah, hapunten abdi bah, cek Salim kitu di ading ampun-ampunan. Sabab manehna geus apal kana apangna sakujur awak leuleus katerap ku elmu tinu jadi guru. Nah, make ampun ka abah sagala jalu. Abah mah teu naon-naon kali sotenan disusul ku Ki Omlen. Dititah lalajo nu keur jojo patutunggalan abah teh.
disangka ku abah manu keur tarung teh batur horeng ilaing jeung adi lanceuk. Ilaing adi jeung lanceuk. Na geus eueuh pilawaneun ilaing deui, ngadon tarung jeung dulur sakadu. Batur ge kasebut jawara nu geus sepi tanding sudah lawan. Wah nu kitu samode ilaing ngadon jajo patutunggalan jeung dulur sorangan. Matak perung kali jadi adu deui, abah hayang lalajo. Cek Bahmur Hapi ngahayo-hayo. Kitu sote ngadoja jeung ngarasa keheul. Dumeh Salim adi jeung lanceuk satu turunan sirah ngadon tarung. Ampun bah. Ampun mugi abdi pasihan jajag deui wah. Gelah kieu karaosna sakujur awak leuleus bah. Cek Ading rada ngarenghi kayang jagjag ka Wasasari. Seng ku abah dibere jagjag. Leuwih ceula abah rek tumanya ka ilaing duaan. Moal sakali-kali deui ilaing ge kitu anjeun nu jadi dulur. Cek Bahmur Hapi nalek heula ka Ading jeung Salim. Pok duanana ngajarawab meh bareng pada nyebutkeun moal sakali-kali deui. Geus kitu mah kakara Bahmur Hapi ngajian Salim jeung Ading. Nepik harita teh ngajareg-jeg deunangtung ka Wasasari. Sok arungah abah rek nanyakeun ka si lain. Kalacat Salim jeung Ading arungah dituturkeun ku Bahmur Hapi. Geek dariuk dina babalean sedeng Ki Jagra jeung Ki Adnawi katut nu sejena. Parinah kahanap sarila tutu. Harita Ki Jagra rutret kana beungeut Salim jeung Ading. Katingali menigareuneu. Pakean harita teh barayedug pinuh kutana kebul. Jaba calana pangsi saroeh urut dipake galungan sakitu lilana jeung rongkahna. Amekanana masih keneh ting harega kesa ngoprot kawas anu tasmarani. Sanggeus rada lila reureuhna ret-ret Bahmur Hapi ngareretan kana beungeut Salim jeung beungeut Ading nu keur tarungkul kawas bueuk meunang mabuk. Bari teu karecet-kecet ukur panonting karicik. Carepe keneh ilaing deui, Bahmur Hapi mungaran tumanya. Henteu bah, tema Salim meh bareng jeung Ading. Tapi duanana pada tarungkul, rek nempo kana beungeut Bahmur Hapi siga nu serab. Memang kitu sorot panon Bahmur Hapi pika serabeun ceuk nu bohong teh mah majarkeun. Asa ningali sorot mata macan. Oh syukur ari geus carap teu carap mah. Taina barek tumanya ka ilaing Salim. Kunaon ilaing euy, alah batan ti bolona kersia. Ngadon jojo patutunggalan jeung nu jadi adi sakanu. Nu katinggalina ku dewe kumeni rongkana kersi laing di angala nyawa. Cingpok caritakeun naon nu jadi alatanana. Nah marebutkeun hakaneun, nah marebutkeun warisan ditinggal ti bapa ilaing, atawa marebutkeun gelung. Kieu bah hari pasalna mah kuring teh balik jas neneangan Nyi Darsi. Menang sapoe sapeuting. Oh Nyi Darsi urang mana? Nyi Darsi ti dinya bah ti Pasir Jambe anakna Mang Sadi. Oh Sadi peceklek. Mohon, geus kitu. Sanggeus kuring jeung si Kardun katut Ki Adnawi baralik tas neangan Nyi Darsi teu hasil. Kurutak si Ading cenah mah tas neangan Mang Sadi dumeh kabur. Keun ku perkara Mang Sadi teu kapanggih ge teu matak jadi hareneg teuing ye. Nganu jadi kakeheul asa ditipu kudu jadi adi kuring teh bah. Hai. Asa ditipu tina urusan naon? Bahmur Hapi talete. Bari ngarinat ka Ading nu keur melengu. Eta kieu bah, si Ading teh balik tas neangan si Sadi. Tuluy cacarita yen Nyi Darsi kungsi kaboyong samala dikerem sagala di kamarna si Ading. Kalawan panto kamarna dikunci ku kunci gamlok. Heeh. Ari geus kitu? Ku aya beja kitu ti si Ading yen Nyi Darsi kaboyong deui. Atuh keheul tadi ka Mang Sadi kabur. Ngadadak leungit asa kaubaran ku perkara Nyi Darsi beunang. Sabab kasuka diri kuring. Kalko manehna teu bisa dipapalerkeun. Ngana henteu we kuring kabungbulengan ku manehna mah. Gancangna carita kuring ini ti imah ka dieu teh kalawan dibarengan ku nu araya ayeuna. Nya maksudna mah rek nepungan Nyi Darsi keur dikarem di kamar si Ading. Nah atuh brai panto dibuka ngadak-ngadak hate kuring ngaranyu. Si urang we di kamar manehna teh si Usni jalma owah. Samala harita ge tuluy ngaco. Puguh we keur di kuring. Jadi nafsu asa ditipu lain bohongan atuh. Sadengdeu sajen ge wani-wanian ngabobodoh ka diri kuring. Nari kieu kasebut adi sorangan kumaha wani kitu. Pake pikir ku abah sanu teu geheul atuh. Cek Salim ngajelaskeun satarabasna kalawan dina nyaritana tatat. Eta bener kitu si laing mamawa si Usni ka dieu Ading. Cek Bahmur Hapi nanya para wargi sadaya bari ngareret ka Ading. Lah, moal pati-pati kuring wani ngayonan kana wawane nu jadi lanceuk bah. Lamun bener-bener kuring boga kalakuan nu disebutkeun ku nu jadi lanceuk. Diri kuring nipu ka manehna, sumpahna ge menta paeh ngadadak kuring mah. Cek Ading nyarita rada heuras keneh.
Eta yakin nu dibawa ku ilaing teh Nyi Darsi anak Ki Sadi. Atawa ilaing kasamaran euy. Oh da rupa jelema teh boh awewe boh lalaki sok aya anu sarima geuleuh. Cek Mbah Murhapi siga nu cangcaya. Para mitra kaum dangu, harita para mitra sadaya. Ading ditanya ku Mbah Murhapi tuluy ngajawab. Keur kuring mah keur naon kuring susumpahan ba? Sing dipercaya pek we tanyakeun ka si Omlen, ka Omo jeung ka si Sain. Teh malah ading bari nunjuk kanu tiluan. Bener euy Omlen teu salah duluan? Mbah Murhapi nanyakeun ka si Omlen. Duh, naon ba teu salah? Teu salah tinggalin kuring mah. Sing demi lamun kuring bohong ba. Yen nu dibawa ka dieu Nyi Darsi. Manehna sorangan nu minta disimpen di dieu ge. Teh mah si Omlen. Geus kitu Omo jeung Sain naremalan sarua sakumaha caritaan si Omlen. Yen geus kitu mah leng Mbah Murhapi sawatara jongjongan ngaragameneng. Sirah melenguk kawas nu keur mikiran kajadian kitu. Lain euy. Ari eta si Usnina ka mana ayeuna Salim? Mbah Murhapi kakara nyarita deui nanyakeun ka Salim. Itu di kamar. Yo di kamar keneh bieu mah. Teh mah Salim ngareret kana lawang. Cing teu Omlen euy aya keneh di jero eueuh. Lamun aya olo sina kaluar deui. Nu moal naon kitu ka kuring? Cek si Omlen rada sieun. Ye nya sieun teuing atuh Omlen sia. Kawas lain lalaki deui paling-paling ge sia ka ilaing mangarobas. Bari ngarangkot deuleu. Cek Mbah Murhapi ngaheureuyan. Aming cing becan dirangkot kudu gelo mah. Teu dicabok we dek kumaha ye? Cek si Omlen. Tapi teu buru ngagugu sabab dititah kudu jadi guru. Guruna Salim. Koloyong si Omlen ka jero tuluy ngelol tina lawang kasampak si Usni keur nararejet samak meuni acak-acakan di barungku gegeryeman. Usni, naon teh euy ngadon ngararejet samak keluar euy. Gelos yang intip uing. Bogos ya ka tante Usni. Sia ngajebian ka tante. Sia bogokeun ka tante. Tante mah teu bogoh ka sia kitu. Sia mah naon hideung. Cek si Usni ngomong kemana karep abong kena jelema teu hideng para wargi. Cu uyahna keur sia majarkeun aing ngajebian. Jeung hideung sagala aing naon sia? Aing ngajebian deuleu. Sebakatna aing mah sabieur aing mah jebleh. Keluar deuleu sia. Cek Omlen ngadon patorong-torong jeung nu teu hideng. Tante rek di anong ku sia. Cuy, tante di anongnya. Ayang dumpak sia. Tante di anongnya. Kelo dasar deui. Si Omlen gancang katepas. Si Usni kaluar ti kamar bari engklak-engklakan baju ngagugusur sama krawing meunang ngararejet mangkaning samak sabager-bager. Eleh. Loba tuan-tuan dan aki-aki. Dadah. Dadah papi aki. Ini lain si Usni kami malain tapi tante. Mungkin lo mah di jalan salaki uing mah kageleng ku kereta api nepi ka koin ieu. Kereta apina tibalik. Saki-aki kolot bae tantenya. Nya, tong lotot ka tante atuh Saki sieun sin gege. Ku si Saki mah untuan jika olok. Tante rek balik tumbak monster. Jadi cek si Usni. Abong kena jelema teu hideng tuluy kukurilingan di buruan menang tilu balikan. Geus kitu balenyeng lumpat bari ngagugusur sama kerajet. Da eta cek si ading majarkeun si Darsi teh. Cek Salim. Siga harita masih keneh keheul keneh ka ading. Sanggeus si Usni eueuh luk Mbah Murhapi tungkul siga aya nu keur dipikiran. Tapi teu sakumaha lila Mbah Murhapi cengkat deui, malah make jeung sura-seuri sagala siga nu manggih pikalucueun. Ye kieu Salim euy ading. Lamun hade dicaritakeun mah itu ieu teh. Eueuh nu salah ngan aya ge nu kasalah nyata duanana teu baroga jeujehan. Gampang kadorong ku amarah tak kitu. Sakieu ge beunang disebutkeun bagja keneh dewek bisa datang ka dieu. Jalan-jalan disusulan ku si Omlen. Bari dewek kabeneran aya di imah. Coba lamun dewek keur eueuh atawa si Omlen eueuh ka hidangan nyusulan dewek. Geus pasti salah saurang aya nu cilaka gede. Entengna cacad raga beratna manemahan pati kitu. Cacad raga beratna manemahan pati. Lamun tepi ka cilaka salah saurang saha nu ngarasa kaduhungna. Mangkanya ilaing teh henteu ge dulur satu turunan sirah. Nu matak lamun aya naon-naon kudu asak jeuhan. Kudu marake perhitungan ulah jang nyiprak jang nyiprung. Sagala rupa ge. Lamun teu make perhitungan mah moal matak jadi untung, malah matak ngadatangkeun picilakaeun. Cek Mbah Murhapi ngomongan ka Salim jeung ka ading. Waktasna Sep.